Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah tiasa pendak deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Bapa dina pertemuan anu ka-11. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah hidup daramangnya pinter, bager, soleh. Tah, saat candi kawitan karena pangajaran anu 11 urang bika sami-sami kumaos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cung, saha anu hemut ayo. Pangajaran minggon kamari tos diajar ngeunaan naon? Saha anu emut? Nah, pinter. Minggon kamari urang tos diajar ngeunaan tanda baca. Terus? Nah, tanda baca teh aya naon wae di antawisna? Aya titik, aya koma, aya tanda penyeluk atanapi tanda seru. Mohon ya diemut-emut pangajaran anu satu acana. Tah dina pangajaran anu ka-11 ieu Bapak bade ngajaran hidup ngeunaan kecap sinonim atanapi kecap saharti. Naon hartosna kecap sinonim atanapi kecap anu saharti teh? Kecap anu hartosna sami. Sakali deui, kecap sinonim atanapi kecap saharti nyaeta hartosna kecap anu hartosna sami. Jelas? Alhamdulillah. Contona sapertos kumaha? Contona lembur sami sareng kampung. Terus anu kadua contona getol sami sareng rajin. Terus nu katilu contona sedih sami sareng nalangsa. Eta contoh kecap sinonim. Terus contoh kalimahna kumaha? Contoh kalimahna dina kecap lembur atanapi kampung. Bapak camat kawitna ti kampung Mandala Jaya. Terus anu kecapna sami nyaeta lembur. Bapak camat kawitna ti lembur Mandala Jaya. Tah eta contoh kecap sinonim sareng ngalarapkeun atanapi nerapkeun kana kalimahna. Ngartos sadayana? Insyaallah nya sekali deui dina pertemuan ka-11 hidup sadaya tos diajar ngeunaan kecap sinonim, kecap saharti nyaeta kecap anu hartosna sami. Tah, aya pancen kanggo hidup sadaya nya. Kanggo salajengna buka bukuna halaman 27 teras ku hidup apalkeun kecap-kecap sinonim, damelkeun videona, teras dikintun ka Bapak nya. Sakali deui damelkeun video kecap-kecap sinonim aya dina buku halaman 27. Hatur nuhun urang dina pertemuan ka-11 ayeuna tos diajar ngeunaan kecap sinonim. Tah, alhamdulillah hidup sadayana ngartos, hidup sadayana paham, pinter, soleh, solehah. Hatur nuhun sakitu manawi pangajaran ti Bapa. Insyaallah kanggo pancena ku Bapa bade didamelkeun Google Formna teras di-share linkna hidup kantun upload. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.